Coba nanyakan itu Abu Jahal. Aing di dia nungguan. Mal ka mamana aing bari ngopi. Tanya ka itu. Man. Aya naon cek anjeun? Mang anjeun ngaran Abu Jahal eta ngutus kami. Maksudna cenah sia ulah sok sacablakna sungut aing ngajak teh. Dia tuh sungut kok masak ikieu bae ceuk. Lain kitu. Ieu ngajakan bertauhid ka Allah, ngajakan iman ka Allah, ngajakan iman ka anjeun bahwa anjeun teh utusan Allah. Boga kakuatan naon sih? Kanjeng Nabi begitu diutus menjadi Rasul Allah umur 40 tahun, diberilah mukjizat ku Gusti Allah, bentukna Al-Qur'anul. Dakwahlah Kanjeng Nabi lalaunan door to door, lalaunan ti imah ka imah, lalaunan mun kapanggih jeung jelema ngajak Kanjeng. Gitulah dakwah Kanjeng diawali ku lalaunan. Kebelah dieuna cek Gusti Allah fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Muhammad sampaikan apapun yang terjadi, marah tinggal marah, kehel tinggal kehel, bendu tinggal bendu, sampaikan. Kanjeng Nabi langsung nyampaikan dakwahna, tablighur risalah, nauhidkeun ka Gusti Allah, nganyatakeun bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Teu paham beri Kanjeng Nabi, beurang jeung peuting terus dakwah Kanjeng Nabi. Beresiko tinggi di Mekah teh lantaran budayawan nu luar biasa di Mekah. Karakter orang Mekah teh galalak jeung garanas. Palalinter bahasana. Kekayaanana luar biasa, bangsawan anu kudu dihadapi ku Kanjeng Nabi dengan modal mukjizat bentukna Al-Qur'anul. Ngajakan terus Kanjeng Nabi, mulai anu narurut ka Kanjeng Nabi, nu ngadengikeun ka Kanjeng Nabi teh ti kalangan handap, ti kalangan bawah, ti kalangan petani kecil, ti kalangan tukang angon, ti kalangan kaki lima, di kalangan jelema nu teu boga pagawean. Ilah nu mulai narima kana ajaran Kanjeng Nabi, kana dakwah Kanjeng Nabi. Tah, eta teh justru jadi pelecehan ku orang-orang bangsawan, orang-orang hartawan, ku orang-orang bangsa intelektualna tinggina. Ieu teh jadi cemoohan. Muhammad pangikut sia teh jelema nu marariskin, nu nuturkeun ka anjeun teh jelema nu hina. Lamun nyages ya utusan Allah, pasti jelema langsung anu harerebat sarugi bangsa nu jelema berpikirna tinggi nu nuturkeun ka anjeun. Ternyata lu milu teh jelema kalangan bawah, ulah loba omong sia man. Mulai tah kos kitu Kanjeng Nabi teh. Ya Allah, iya teh terus bae. Udang hees Kanjeng Nabi dakwah deui. Saudara-saudara sekalian, jangan salah supermi. Aduh, dakwah teh kos gitulah. Lantaran Kanjeng Nabi terus bae dakwah, garieungeun pan jelema bangsawan teh, garieungeun pan jelema hartawan teh, garieungeun pan jelema-jelema nu boga pangkat. Aya eta Muhammad teureun-eureun ngajakan bae, emang nyana boga naon sih? Tanyakeun. Coba tanyakan ka ditu. Eueun dek nanya, kabeh ge. Jaya atletik mah sieun. Sieun kabeh ge. Jol aya moy paman Abu Jahal. Cek Abu Jahal siapa dia? Kita lo aing Muhammad ngajakan baik, ngimankeun ka pangeran teu kadeuleu pangeran ge. Majarkeun nyieun langit jeung nyieun bumi. Coba bejakeun. Nyana kekuatan nyana boga naon eta ti Gusti Allah, ti pangeran. Sok haju ngaku-ngaku jadi rasul, tanyakeun, bejakeun kita ku aing gitu.
atuh aya mandat tim bapa mah dae pulau atuh aya Abu Jahal muara jasa nu diutus supaya nanya ku Abu Jahal hiji Nadhr bin Harith, dua Abdullah bin Abi Umayyah, tilu Nawfal bin Khuwailid. Coba nanya kan itu Abu Jahal aing di nungguan mal ka mana aing bari ngopi tanya kan itu man aya naon cek anjeun emang anjeun ngaranna Abu Jahal eta ngutus kami maksudna cenah sia ulah sok sacablakna sungut aing ngajak teh dia tuh sungut kok masa pikirna bae ceuk lain kitu ieu ngajakan bertauhid ka Allah, ngajakan iman ka Allah, ngajakan iman ka anjeun bahwa anjeun teh utusan Allah, boga kakuatan naon sih bejakeun ka mangkula boga Al-Qur'an gitu. Nu Al-Qur'an eta ciptaan Allah, Al-Qur'an eta adalah kalam Allah, anu nganyatakeun di jero Al-Qur'an adalah Allah teh khalaqas samawati wal ardh. Nu kamari geus dijelaskeun di mimitina bahwa Gusti Allah teh anu ngadamel langit ngadamel bumi katut esina bejakeun ka mangga ditu bejakeun bahwa Allah ta'ala khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun bejakeun eta sia bahasa kitu menang di mana sih aing ka karek ngadaengi cerita bahasa kos kitu tah jadi penggede urang asana teh bahasa kos kitu teh ti budayawan urang mah teh sareng sih nang ti Allah lah susuk bibisaan ciptaan sia bareun man pan aing maca Kangjeng Nabi kula mah maca tilok nulis tilok bisa kos kitu langsung ti Allah nu turun malaikat Jibril eta teh ti Allah bejakeun tadi tuh itu Al-Quran ieu mujizat ti Gusti Allah ulah sambarangan guys desa kitu doang aing nanya kalian kayak laporan heula ka Mbah laporan kumaha cek Abu Jahal Nadhr waduh sia cuma lu gitu bahasana ngeunaheun indah jasa eueuh tiba heula ge ja anu kos kitu teh eueuh kadengena asana ngeunaheun kana ceto sia mah kakarak diutus sakitu bae gajung ka ditu sia dipecat sia ku aing kakarak ku aing diutus sakitu coba cak Abu Jahal coba aing ngadeungkeun kos kumaha coba ieu nu kadenge ku kula mah kieu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Abu Jahal nundutan cak Nadhr hi bapak moyang urang nundutan ngorejat teh terus kamana terus emang geus anggeus ya heuh jeung dina cak Abu Jahal tapi sia diulah ararima ngalana cek heula tuh tapi bener oke cek Abu Jahal ditilik-tilik we teh bahasa sahanya itu pugu bahasa pangeran teh cek Haris teh aiku urang didengikeun mah memang bener ieu tapi ulah gandeng-gandengnya ulah nembus ya ulah nembus hate aing sebenarnya ieu cek eta teh lain deui teh ngadenge bahasa-bahasa kos kitu teh mah lain bahasa manusia atuh cak nopal deh orang iman bae yes ya bawa iman segala anu dek kamanakeun beungeut aing pan aing teh kokolot lembur aing nya kudu milu ka budak kamari sok sambarangan des dengekeun bae Kangjeng Nabi mah tu dakwah deui bae dulur-dulur kabehan sing hade ulah salah mangeranan
ulah ka Uza, ulah ka Lata, ulah ka Manat, sanajan eta pangeran-pangeran anu disembah ku karuhun urang ku nenek moyang urang salah. Pangeran ma alladzi khalaqas samawati wal ard, anu ngadamel langit 7 lapis, bumi 7 lapis, wa ja'ala zulumati wan nur, summalladzi terus dibejakeun ku Kangjeng Nabi mulai jelema kalangan menengah ara rasul. Tu saya teureun-eureun Kangjeng Nabi teh dakwah beuki puyang mah bujang gariun ingin ngadengena ge geus coba nador coba kitu Abdullah bin Abi Umayyah nobal kada coba bedakeun eta ka Muhammad gitu lamun nya bahwa anjeunna eta si Muhammad eta diutus jadi rasul kemudian nyana dibere mukjizat Al-Quran bejakeun gitu kanyana ka hayang mah ditonton gitu turunna ditonton lamun hendak turun deui aya bejaan urang kabehan urang leuleuh bahkan diiring ku malaikat ulah loban-loban opatan bejakeun gitu kamu bejakeun lan nu'mina laka hatta ta'tiyana bi kitabin min indillahi ta'ala wa ma'ahu arba'atun minal malaikati yashhaduna annahu min indillahi ta'ala wa annaka rasul. Kami kabehan gitu ahli-ahli Mekah, bangsawan Mekah, manusia intelek, cak urang Cisoka mah intelek salah ngomong. Nah moal iman gitu ke anjeun Muhammad bedakeun sehingga anjeun teh didatangan ku kita bener-bener minginilah ti Gusti Allah kadeuleu ku urang kabehan wa ma huwa arbatun minal malaikati diiring ku 4 malaikat yasaduna anu nyana nganyatakeun bahwa annahu min indillah ya kitu ieu kitab teh ti Gusti Allah nyana nyaksian ngomong kadenge ku urang wa annaka rasul yen anjeun teh rasul Allah tah lamun bisa kitu kakala aing iman gitu tepan pamenta pohara jahasnya kahiji. Nomor kedua bejakan ke Muhammad bahwa coba sekali-sekali utusan teh ulah manusia bejakan ke Allah gitu antak lawan ngutus rasul teh malaikat jelema deui mah aing mah kos kitu keneh komo kos Muhammad bajelma leutik coba gitu minta malaikat bae nu jadi rasul atau malaikat turun nganyatakeun bahwa nyana jadi rasul gitu bae sih matak ulah hese-hese ulah sok aju nyinggung ka urang kabehan segala manat uzapan eta mah pangeran muh dijieunna ge pan tina emas tina batu engke mang pangeran maraheun kumaha ya kan Muhammad ulah sok sembarangan ngomong hiji coba kitab turunkeun iringkeun ku malaikat bejakeun bahwa ieu Quran ti Allah jeung anjeunna bahwa anjeunna Rasul Allah kahiji mereka duana bejakeun gitu anu bagus mah mantak naon gitu turun bae malaikat nyaritakeun bahwa nyana diutus ku Gusti Allah atawa nyana nganyatakeun bahwa anjeun sebagai utusan Allah cung kitu bejak turunlah ayat ieu sasakalana kos kitu asbab nuzul barang mantos dipentak ku penggede Mekah malaikat Jibril turun ke Kangjeng Nabi mawa ayat walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamassuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Walau nazalna lamun kami nu agung cek Gusti Allah nurunkeun alaika ka anjeun Muhammad kitaban ay maktuban tegas samah buku anu aya tulisanana bentuk Al-Qur'an pikir tosin dina kertas anu lembut anu ipis sakumaha pamenta ahli-ahli Mekah kemudian kunyana dicararkel diusap-usap andai kata kahayang nyana dilaksanakeun turun ti langit aya kadeuleu dicekel ku manehanana ku leungeunna
eta teh tetep bae moal iman kajen kukumaha ge lakola niscaya jelema-jelema anu kalalapir mah ngomongna ge moal iman ieu ka anjeun pasti ngomong teh in hadza illa sihrun mubin nyana sakitu deuleu ti luhur langit turun ka handap ditampa dicekal dibuka kojana dengan kertas anu ipis anu indah dengan bahasa anu indah tetep bae nyana ngomongna teu aya deui mah kitab kecuali sihir Muhammad ieu kos kitu bae jelema teu iman mah boro-boro keur salah keur benerna ge jelema teu sepatu kitu bae ulah oyak Muhammad ulah goyang Muhammad ulah gimbir Muhammad sanajan nyana imbul penghinaan-penghinaan tetep anjeun teruskeun dakwah pamenta tinggal pamenta ulah dikukumahakeun sebab andai kata dibuktikan kahayang nyana Quran turun di langit diiring ku malaikat dicekel ku nyana dibuka ku nyana niscaya nyana moal iman ka anjeun lantaran hatena geus ditutup ku Gusti Allah pasti ngomongna in hadza illa sihrun kahiji nomor kaduana pamenta Abu Jahal jeung berikut para penggede-penggede Mekah teh hayang diturunkeun malaikat coba tuh sekali-sekali utusan teh malaikat atau diutus malaikat jangan nyatakan bahwa Muhammad teh sebagai Rasul Allah coba turun deui malaikat Jibril mawa ayat wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun Allah alam bimuradi wa qalu cik ahli Mekah laula di dia teh ngaranna laula tahdid lantaran laula teh cik ahli nahum aya dua ya laula imtinayah aula aya laula tahdidiyah lamun laula asubna ka jumlah ismiyah eta laula teh laula imtinayah lamun laula asubna ka jumlah piliyah asubna ka jumlah piliyah mah disebutna laula tahdidiyah istidak alfiyah dijelaskeun wa bihimat tahdidum mizwahala ala ala wa aulian hal fi'la nu mantak di dieu ge asupna kana fi'il berarti tahdid ieu teh maksudna mah ngagegereh men ta ahli Mekah teh hayang teuing atuh diturunkeun ka Muhammad teh malaikat yusadiquhu nu ngabenerkeun malaikat ka Muhammad coba bejakeun ka Muhammad malaikat teh turun atuh aju ngomong ka urang saya malaikat diutus oleh Allah untuk menyatakan bahwa manusia yang bernama Muhammad itu adalah utusan Allah aja leng kaluhur deui urang ge iman ai kos kitu mah atuh padi teu pukul teu kaharu sapira anak si Abdullah sapira anak si Aminah budak kamari yatim aku Rasul aju eueuh nu ngabejaan malaikat bahwa nya Rasul deuk ngapercayaan urang atuh penghinaan anu luar biasa kakang mata lamun kuari dihina tah ku jawara-jawara sacablakna ngahina ahli Allah memual gimbir saya tiga-tiga aja teh kudu dilawan ku perep teh kudu diciduhan ku kiai Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema tungguan tinggal sababaraha waktu bae poe bulan tahun deukeun mun teu ringsak hujan ji itu lah sangat tiba lagi tiok ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu ringsak ngeringsek pokona mah tilok dilawan antepkeun bae emang kunaon kitu ge teu kuat ya nama loba senjata dilawan cicing bae ngadoa ulah cuan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal ka kiaianana kakarak diciduhan kakarak diomong kakarak dihina nya geus ngadoa Gusti perih-perih teuing cak Allah can sakumaha sia masa kitu ngatuh diciduhan ge ti imahna teu datang-datang acan ka pipis sia diomongkeun ge sia teu ngadenge sia mangan beda kabar doang ti batur tapi sia geus ngadoa batal jadi wali aing ulah geus bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu seri bae urang oh kitu nya geus bae sungut-sungut nyana digerakkeun atuh digerakkeun ku Allah urang nang Allah atuh kumaha nyana bae geus antepkeun lulus cek Allah sia lulus ya sia lulus ya lulus mal kebal ge diusir sia ya lulus iya tuh mantap ka Allah bae ulah mun tayang ka jelema takarak mantap encan dikukumahakeun diciduhan ge di imahna tih aing mah deuleu kiai eta keul gasa deket jasa gila aing mah jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antepkeun ajunya nana ngomong sok anu segala anu antepkeun
antapkeun aya Allah ieu aya Allah mun tayang maka Allah kan ulah ka ngadoa cangna naon encana naon mun ngadoa batal sedangkan lamun ngadoa mah dijawab atuh wali mah sakieu bae Gusti coba bae atuh mah dibere struk saeutik bae struk ulah antapkeun mah lamun ngadoana Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi ai abdi mah dihina teu masalah tapi agama syariat dihina ku manehanana abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat ai abdi mah mangga teh teuing sapira abdi tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae eta nu jadi musuh teh ku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor tah eta kakara kiai ieu mah lain budak di masih tukang teluh di mana sih non aing hayang ngeluh sia eta tah berget jasa mah jadi tokon tungtung nama kiai ngeluh pan eta ayo nu nganda sia contohnya kiai sing ngeluh ya tuh kiai jadi emak emang kiai embe wah kita aku nih kiai itu aku nih itu sarua ada tuh kos gitu ulah gitu delekeun Kangjeng Nabi dicaci dimaki sugan ngalawan teh diciduhan sugan ngalawan atuh henteu keur sujud di tendenan kokotor onta sugan Kangjeng Nabi atuh henteu cak Kangjeng Nabi ge sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu asal wae ngahina ka agama bae ke lamun ngahina ka agama kakarak ieu mah instruksi ti Gusti Allah satungtung can ka agama mah mangga teh euy awak mah sapira awak tuh urang teu katurutan teh Kangjeng Nabi masyaallah iya laula unzila alaih ay halla kahayang mah budak turun malaikat yusaddiquhu ngabenerkeun ka Muhammad bahwa Muhammad teh rasul tah kahayang mah aing mah tos kitu kunaon nya ngaku-ngaku jadi rasul tapi teu pernah aya malaikat nu nganyatakeun bahwa Muhammad teh rasul Allah belu aing mah bahasa belu teh mana ka belu Teman tektik Gusti Allah ye Muhammad walau anzalna malakan lamun teh mah kaula nurunkeun malaikat ka maktarahu sakumaha kahayang maranehanana nganyatakeun malaikat teh bahwa anjeun teh rasul kaula tetep bae datang tinggal datang malaikat di mana bae malam yu'minu nya namual iman dia emang keheul jeung geuleuh ka anjeun teh malaikat diturunkan sakumaha pamenta manehanana jeung malaikat nganyatakeun bahwa anjeun teh sebagai utusan Allah utusan kaula tetepnya nama moal iman bae di Mekah mah lantaran nu ngajadikeun teh iman teh tilu perkara cek Gusti Allah ka ahli-ahli Mekah teh ka para ponggawa-ponggawa Abu Jahal termasuk Abu Jahal napis hiji dunia anu mah ngajadikeun takabur ka dirina nomor kedua kapangkatan nomor katiluna ieu kemuliaan tilu nu ngahalangan ka manehanana teh maknya aing sugih maknya aing beunghar kudu iman ka Muhammad sedangkeun Muhammad mapan mawa syariat engke ieu teu meunang itu teu meunang sedangkeun dunia mapan kudu nikmati kalazatan jeung kangeudahanana engke lamun aing iman ka Muhammad meureun mabok teu meunang meureun zinah teu meunang meureun judi teu meunang tah aing teh beusi dilarang kos kitu sedangkeun dunia teh kapan luar biasa nikmatna cak jelema lain ahli Allah hiji nomor kedua nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi teh adalah kapangkatan maknya pan aing mah gubernur pan aing mah bupati pan aing mah camat pan aing mah lurah pan aing mah RT ini RT baheula lain nu ku ari lain ieu mah kerja di Mekah pan aing mah RT pan aing mah RW pan aing mah RK jaro jore jasa teh jaro pan aing mah camat pan aing mah bupati pan aing mah sekda pan aing mah DPR pan aing mah gubernur pan aing mah menteri pan aing mah presiden manya kudu iman ka Muhammad rakyat jelata kahalangan tah ku jabatanana teu hayang aing kudu iman ka jelema nu teu boga jabatan mun endeug malaikat turun nganyatakeun tah Muhammad eta teh jadi rasul Allah aing teu bake heula ngahalangan nomor katiluna jelema nu disanjung-sanjung jeung dipuja-puja dihormati di kalangan Mekah teh lantaran boga turunan lantaran boga kitu harisma tah ieu teh jelema anu mulia boga harisma sangat harismatik tah eta teh embungeun iman ka Kangjeng Nabi kahalangan ku kamuliaan anak lantaran mun iman besi engke teu disanjung-sanjung teu dipuja-puja eta lah nu halangan iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jah orang datang ka kuari eta kos kitu hiji dunia coba deuleu nu loba dunia
kakarak naik boga Innova bae ge geus lain deui tingkah kamari mah keur boga Avanza tulak cangkeng ge masih dicangkeng keneh barang boga Innova mah geus rada kaluhur ka susu barang ganti kuari mobil geus kana CRP ditak-tak tulang cangkeng barang ganti deui kana Fortuner diceuli di dieu barang boga baby band mah geus kikieuan hese jang tulak cangkeng harta deuleu di lembur urang anu ngadadak sugi. Kemudian anu tadi nama jarayat biasa barang diangkat jadi lurah deuleu kaadigunganana deuleu katakaburanana barang diangkat jadi camat geus embung ngahiji jeung rakyat barang diangkat jadi kapolres geus teu hayang barang diangkat jadi bupati geus embungeun babarengan takabur berarti geus teu ngadenge kana nasehat barang diangkat jadi gubernur komo jadi presiden lah berarti jabatan eta ngahalangan kana iman. Kabelah dina jelema anu dihormati jelema anu disesepuhkeun jelema anu dijadikan kepala suku jelema anu disepuhkeun dikolotkeun dirinya dihormati sagala jadi pertanyaan ka manehanana tah eta ngahalangan deui embung aing kudu iman ka Muhammad mah anu mulya mun mulya kudu iman ka nu hina datang ka kuari kitu bae mantap Masya Allah jasa komo diurang wayu dulu pejabat teteh hari Senin ka rakyat baheula mah disindiran teh rada berubah ngagibeg bae kuari mah disindiran mah geus teu ngagibeg acan dicarekan ge geus teu ngagibeg kuari mah geus ulah cacampuran mantap kiai mah geus ngade ulah ngahiji jeung pamarentah lain kudu jadi musuh satungtungnya nacan bener urang bager bae ngan ulah haju nuturkeun nyana komo nu koneng naon kan teh nu koneng naon nu koneng cenah deh asal kiai asup ka Golkar wassalam intaha wis tutug apa ka kiaianami beres geus atawa kiai anu minta proposal anggeus atuh kumaha cenah ngabangun minta ka Allah emang haram ulah nyaritakeun haram jeung halalna panjang nyaritakeun nu geus di mana dibere proposal sumbangan beak kabeh masyarakat embung ngaji santri embung ngaji emang haram ulah nyarita haram jeung halal asal geus disumbang bae wallahu a'lam ruhani naik teu hayangeun ngaji ilmu tinggal ilmu kenyataan bae mah kenyataan Garut sa Garut Bandung sa Bandung Tangerang mah alhamdulillah heueuh nu kaliwat araya kabeh dideuleu ku mata urang asal disumbang ku pemerintah wallahu a'lam embungeun ngaji ka kiai geus ulah nyaritakeun haram jeung halal teh mah los bahas ka ditu haram jeung halal mah pag gede dalil loba nu ngahujah ja Imam Ghazali ge ngameunangkeun leg-leg ku sia ihya ceknya mah aing teu maca meureun ihya ya ngameunangkeun cenah Imam Ghazali ge disumbang ku pamarentah malah teureui ku sia malah mah tapi deulekeun ku sia nu geus bae teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna Pandeglang saha kiaina Serang saha kiaina Tangerang saha kiaina tinggal tilu deui ge teu sampurna santri nu hiji lehoan bae nu hiji ayo kenyataan deui kula mah deuk dipake ka bendu ge los tapi aing mah pan karunya jasa ieu ka masyarakat deudeuh jasa ieu lamun geus ti lembur eta tadi nanyana di naon didengekeun ajian anak kuari geus teu di ajian tadi ajian mah bae meureun ji badak kula ieu bawel jasa bawel lawan ieu karunya tak ka kiai hayu urang babarengan lah sapira proposal kiai pancen dibuka ku pamarentah cokot duitna jadikeun ka jalan ulah di pondok pesantren kajalankeun bae tah kajalankeun beuli split aduk-aduk geus ya masa kalian bawel ya lantaran ini jadi kenyataan 100% Masya Allah anu kula nyaho bae Tasikmalaya Ciamis Garut Bandung asal geus kakenaanku koneng anggeus intaha wis tutup apa pondok pesantrene heran eta di mana-mana ge heran aing mah heran geus nyaritakeun haram jeung halal geus tah mah bisa-bisa dalil mah los tah mah ya Imam Ghazali nu ngameunangkeun ge los tapi kanyataanana di mana bae asal geus disumbang beres
mantak ulah hayu urang babarengan hayu ini aja kemana sih. Aduh kajeun aing dipake ka benduge ku camat kula kajeun. Asal ieu urang agama hayu babarengan aing mah kajeun geus gregetan bupati ka aing kajeun heulana aing mah asal aing ulah digeregetan ku Allah. Kajeun ieu mah digeregetan ge cenah camat lah sombong jasa tah make oce. Aing disombongan ku camat mah bila perlu camat mah ditikrekeun ku. Nanti dah disombongan deui, sodako aing mah boga hujah, jelema sombongan deui. Sodako ngaranna. Ayo guys, ieu mana hancur je masyaallah. Lain lalagaan ieu mah, komo ka dieu na. Beusi anu ngomong tah kemari zaman orde baru, atuh komo kuari. 2 kali orde baru. Leuwih jahat kuari. Maksudna ieu sanajan urang pondokna goreng, pondokna joreng. Pondok na dek rubuh, mun aya pondok dek rubuh keuna abak lah. Ulah dibangun kudu pemerintah. Ulah nyaritakeun halal haram, ulah nyatakna wae. Insyaallah. Ilmu gede ku gedena loba ku lobana Nah itu bisa disalurkeun mah deuk kumaha atuh. Iya. ya. Cek Gusti Allah walau anzalna lamun kaulan nu agung nurunkeun malakan malaikat ti luhur langit sakumaha kahayang para ahli-ahli Mekah nganyatakeun bahwa anjeun teh Muhammad sebagai utusan kaula tapi tetep bae anjeunna falam yu'minu teh ariman laqudial amru niscaya beres urusan teh. Maksudna beres bihilakim rusak sanggeus teh rusak. Summa la yunzarun moal aya waktu teu dibere waktu teu diengkekeun deui jang tobat jang minta ampura sebab sakumaha adat Gusti Allah ka umat-umat nu baraheula memeh ahli-ahli Mekah dirusak dina nalika diayakeun pamentana ketika diayakeun pamentana nyana teu iman deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh deuleu umat Kangjeng Nabi Hud deuleu umat Kangjeng Nabi Lut deuleu umat Kangjeng Nabi nu lain-lainna ketika jana menta ka rasulna menta ka nabina dibere ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman dia teu dingkekeun deui ku Gusti Allah sikat habis siksa tidak menutup kemungkinan deui ka anjeunna ka maranehanana ahli Mekah ketika naon pamentanya nah hayang diturunkeun malaikat kemudian kaulah nurunkeun tapi tetap jaga teu ariman jeung keheul ieu ka anjeun eta pan berarti ngundang siksa ke kuaing disiksa cek Gusti Allah hendak moal diturunkeun kita deudeuh jeung jaah ka Kangjeng Nabi sehingga pamenta mun diturunkeun jababari jasad tapi Allah teu daek nurunkeun nu mentak teu daek nurunkeun niscaya engke mun diturunkeun tetep teu ariman lamun geus diturunkeun teu iman siksa anu aya mentak walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun wallahu alam bimuradihi Muhammad walau ja'alnahu mun kaula nurunkeun ka malaikat laja'alnahu niscaya meureun ku kaula dijadikeun malaikat teh bentukna jeung rupana seperti lalaki lantaran lamun langsung malaikat diturunkeun ka dunia pan moal kuateun manusia maneuleuh malaikat contona Kangjeng Nabi ge pernah menta ka Gusti Allah hayang neuleuh malaikat Jibril nu aslina eta teh begitu Kangjeng Nabi dibere ku Gusti Allah neuleuh malaikat Jibril nu aslina kakarak jangjangna doang ge sabeula gusya eleh Kangjeng Nabi langsung pingsan eta sagede Kangjeng Nabi atuh komo sagede bangsa musyrikin kuari lamun turun malaikat ka Cikupa beres kabeh Cikupa rata ujianna Cikupa moal kuat emang kumaha kitu neuleuh malaikat. Berarti kan lamun kaula nurunkeun malaikat jangan nyatakeun bahwa anjeun sebagai rasul jangan benerkeun bahwa anjeun sebagai rasul kaula niscaya kaula nurunkeun malaikat eta meureun bentuk lalaki sakumaha nu sok datang ka Kangjeng Nabi bentukna kos Kidahiyatul Kalbi hiji urang Arab nu pangkasep-kasepna Kidahiyatul Kalbi tah malaikat Jibril teh sok ngarupa Kidahiyatul Kalbi ketika madep ka Kangjeng Nabi lantaran lamun langsung baken waslina Kangjeng Nabi moal kuat tah atuh ieu ge
ulah nurunkeun malaikat jangan benerkeun ka anjeun dideuleu meureun ku ahli Mekah moal kuateun paralae hatung ge lamun ku ada nurunkeun supaya aman atuh meureun pan kula ge meureun cak Gusti Allah aing nu agung ngarobah bentuk malaikat jadi bentuk lalaki hiji nomor kedua engke walau anzalnahu wa ja'alnahu rajulan lamun kaula nurunkeun malaikat bentukna lalaki jalabun lain lalaki mamual kuateun ieu atuh lalabasna alaihim mayalbisun atuh saliru engke ieu teh malaikat apa lain mun diturunkeun malaikat moal kuateun nisaya diganti ku rupa lalaki mun kula nurunkeun malaikat ti luhur rupa lalaki atuh engke saliru deui bae cak nya ieu lain malaikat di majalah-majalah kene deuk iraha benerna atuh pasti jelema teu iman begitu bae tah Muhammad tetep bae ulah dilingsih ulah didengi pamenta diturunkeun kitab lain deuk iman ieu pamenta yang turun malaikat lain deuk iman ieu eta mangan sakadar ngaririweuh ka anjeun lamun nyana ngaririweuh ka anjeun ulah sok milu riweuh anjeun Muhammad tenang bae mentek dibere pangbeberah ku Gusti Allah ye wala qadistu ya birusulin min qablika demi yakin nyata geus diguguyonkeun dirusulin berbagai rasul-rasul min qablika memeh anjeun samemeh anjeun teh rasul tiap dakwah teh disengsarikeun ku kaumna Kangjeng Nabi Nuh disengsarikeun disengsarikeun ratusan tahun Kangjeng Nabi Hud disengsarikeun ratusan tahun Kangjeng Nabi Yusuf disengsarikeun sababaraha tahun Kangjeng Nabi Sulaiman kitu keneh Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa termasuk anjeun disengsarikeun, dihina, dicemooh, lain anjeun bae nu baraheula ge kararitu bae. Tenang bae, lain hiji, lain anjeun bae nu mantak paha qabil ladzina sakhiru maka turun menggon ka jelema nu ngahinakeun ka jelema-jelema anu kitu ngalelewe ka jelema anu kitu ngajejeleh ka anjeun maka nubihi yastahziun siksa anu pernah datang ka jelema anu ngahina siksa nu pernah datang ka jelema anu ngawoleh ngajejeleh jelema baheula menta ka rasulna saenggeusna diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman nyana tetep ngajejeleh nyana tetep ngahina ku aing diturunkeun siksa ka jelema nu ngahina tidak menutup kemungkinan cek Gusti Allah pakadha yahiku biman istakza bika aing ge bakal nurunkeun siksa ka jelema anu ngajejeleh ka anjeun Muhammad deukeun ke ternyata bukti ketika perang Badar dicacat Abu Jahal jeung berbagai perang dicacat jelema anu ngahina ka Kangjeng Nabi paehna inting-intingan tah kitulah jelema nu ngahina ka Rasul kitulah jelema nu ngahina ka Nabi kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para wali Allah kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para solihin-solihin engke ge ku Allah dibuktikeun jangan nama lain dek iman ke Allah ye lain dek iman ke Kangjeng Nabi ye lain dek nurut ke para wali ye lain dek nurut ke para ulama solihin ye ya nama emang dek ngaririweuh doang dek ngaribedan doang nya nama dek ngaribedan doang kiai kakaler nyana ka kidul kiai kakatuhu nyana ka kenca kiai kudu heueuh nyana ulah atuh terus bae sepanjang masa kitu bae ulah kaget satungtung aya keneh jelema leuwih ti hiji pasti kaberesan moal aya tetep penghinaan pelecehan terus bae ngan urangna ulah kaget ke timbul ti ustad nu ngahina timbul ti kiai nu ngahina timbul ti jawara nu ngahina eta teh hakikatna mah deuk ditaikeun pangkat si kiai coba ja itu ge moal ngahina lamun lain gerak Allah mah deuk dicilakakeun bae si itu nu ngahina teh ngan urangna sing teteg bae mentek ge ka santri mah model cek ulama santri mah model ka modelan naon mimiti dihina ke masantren teh dihina di ortodok net jadi ke mana mondok aing tuh zaman internet mondok pikir ku otak sia tuh lamun endek ge sakola mun endek ge kuliah mun endek ge ka luar negeri ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu ribet daing meneuleuna segala make samping kopeah beureum tas diselek ku sia eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia nah hina teh
lamun nyana dihina kitu haju eureun mah santrena kandas tengah. Tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gus Haji atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal ku sia. Geus tegar tah berarti tah si Junet tegar si Junet mondok bae tapi datang ka pondokna mah pagon hak-hakan iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing teu balik nyana ka ieu mah ju berangkat teh net mondok keneh kitu datang ke zaman Iraha sia eureun mondok. Woi, teu mah zaman Ki Benen teu mah. Kuari mah zaman saha nya mondok keneh bae. Dihina. Tetep bae mondok 5 tahun, 10 tahun. Geus bisa kuari mah. Aya muludan nya nanti tah jadi MC. Waduh. Mulai geus tah kadengekeun. Je si Juna teh tah. Jam saha ngomongna nya? Kebenaran kori nukunyana disebut terdatang. Karena kori tidak datang maka saya akan menggantikan kori tersebut. MC ongko kori ongko. Wah sakadaeknya ngetuh. Bismillah nage bisna di Jakarta, himna di Singapura. Harus luar biasa. Beres, cak masyarakat Jabisan ya eta si Junet. Tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin. Ternyata Allah datang. Kiai Syamsuddin tidak datang. Cak masyarakat, siapa enen? Siapa enen? Waduh, maknya MC kula kori mubalik. Geus eueuh atuh. Tayang geus jangan akan jadi mubalik. Masya Allah luar biasa. Tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batu. Kade kudu ngahina teh ji si Judet eta sasadanya. Sakumaha kotok jalak budak. Kabari mah dihina bareng tek bae kadenge mulai. Penghinaanna lain deui. Tad, kamu natad sial ya cek si Junet dek pondok sia tada guys tada bari di ustad tapi nggak hina kene tetep pondok nih guys 15 tahun herang pun kadele mancit kopiah lagi pokoknya kepala KUA mele mengkunya guys legek guys saya sorban guys nancep di dia Masya Allah mulai guys parawan daftar kamari mah dihina kuari mah nu ngalamar sakumaha ngebesan. Aduh darah datang ka imah bapana Junet aya aya nya indek gegeran dikawinkeun teu atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain ieu mah kula ge aya ti lokal luar maksudna kunaon atuh teu bisa lempar sial cak si Junet deh aya lah kokos itu aing deh numplah ditu di Junet aya di ini umur sabaraha asal geus nanyakeun umur mah berarti mengarah geus aya ieu genep mah kan 27 lain di imah ge atuh ja aya kunaon eta karena nyana mah mun kamu mah ditungtun bae sial cak Junet teh ka aing ngahina keneh bae aya deui datang dah Junet aya di imah aya nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna anakku lagi di pasantren awewe geus jadi lurahna kadengena makan ngeunaheun tah kadengena ngeunaheun kan teliti heula maksud teliti ke kumaha kieu aya waktunya nama santren eta umur sabaraha kerja nama santren umur 15 tahun aja kuari jadi lurah kita ngan lurahan pondok kuari umur sabaraha geus 15 tahun di pondok jumlah 30 kolot cek si Junet aing dikawin nganu kolot deui bae mulai tetep loba nu datang lain deui lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep teu pandang teu kasep lain deui hideung ku hideungna herang kapoe ngan tetap si Junet ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikan anak teh nu bawa nu
ditanya nih sejen kawin bae emang eueuh tanah lain eueuh maksudnya aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih oh so amat ye aing keur susah mah aing ge keur bisi sugih itu diajak susah mah engke atuh bararisa aing ge susah ieu mah bisi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri oh atuh lain deui mulai ku hari kawin teng magan ku hari amil magan jurunia lain deh dek nyeun pondok lah tihang hawi dek aya nu nyumbang lurai jangan kecuali besar aduh podoli sama kos gitu aduh ulah ieu mah pondok mah moal mal disumbang-sumbang teu kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teu loba geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarek jadi ustad bae ge sombong kunaon disumbang ku lurahnya mah embung dah moal maju tetep bae aing mah lain maju cak sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deh aju curig demone wadah gas dari pakai teh kiai kos kitu ieu manya kiai supos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema cada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah engke timbul sinarna lain deh mulai aya nu paeh digerokeun kita mandian emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai semandian mungkus angkaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakubahan deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya ustad mah ditegor tan mungkus bae si kosi ulah loba omong padahal manehna ge mikir emang salah aing ieu engke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantep dibulak balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorolongkeun kitu salah henteu kan kurang tepat loba ngomong kumaha aing bae geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai ge salah ieu salah ieu mungkus kieu mah ieu mah teri jeung kos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mah kos kitu ditegor ku masyarakat teh teh mah kos kitu aya nu kitu anu lain kumaha maitna tuh kilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab ge loba cara atuh mah lele jeung kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek dek hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan teh gede sorangan ngagedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangieun Allah dibere ilmuna ku Allah dek ngembangkeun ilmuna Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi tak kiaina kamari mah kakarak ustad ku ari geus bade ka mana yai ki podoli ge kamari ustad bade geus kiai geus ada geus kiai cenah kamari asal ulah kena hama jaki wae tuh geus kiai geus babari nangsa eta janjana ge teh hayangan di kiai-kiai jateu nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kamari mah ustad ge ustad Fudoli bari geus kiai Fudoli isuk memanukan artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu gadenge buya nu gadenge mama teu hayang Allah isin ka Allah gede daripada MC ka dia dokter Andes teka sebut usia dokter Andes Haji Fadil dokter Andesan sia dipecat sia gue tak kabur aja lu mah atur mah dokter Andes bae geus ulah dibabawa kiai na geus kudu dibabawa saya ngaran Haji Fadil Kiai Haji Fadil teban buya
ya ibu ya mama Pak Ahmad emang gitu tak kos gitu gede sorangan ya nama ibadah baca Quran ada sholawat ngaji kubatur di ustad ke sebodoh atuh jahil teh hayang ieu kamari ieu maka karek datang mang santri kene mang belah dieuna terus tad nyana terus we terus ngaji kiai nyana terus we ngaji malah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus moal aya nu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese. Nah gitulah sing teger sakumaha tegerna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang babarengan panjerkeun agama Allah melalui taklim luhurkeun agama Allah melalui pengajian di lembur-lembur besi aya ustad kiai bagahan ngaji hayu arajian ulah ajikeun arajian hayu esian besi aya pondok pesantren di unggal lembur anak urang datangkeun kadinya keuna nyahoon maca Al-Qur'anul Karim keuna bisaeun maca riyad takrib teu kudu jaka jauh-jauh heulanan babarengan ke mun anak da geus boga pilihan ya kula geus ngaji amil di dinya hayang pindah ka anu mangga pindahkeun jadi engke hirup suasana teh asal kiaina ulah narima sumbangan ulah jaritakeun haram jeung halal kenyataanna mun tas disumbang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intaha teh kenyataanna seperti eta mentak loba anu gregetan ka kula kajeun aing mah digergetan kajeun asal sing tabah sing kuat agama nu di pikiranna tuh ialah lalakon di zaman Kangjeng Nabi ahli-ahli Mekah anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi anu ngalecehkeun ka Kangjeng Nabi ujung-ujung nama engke bakal kena siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masih berlanjut kul siru fil ardi wallahu a'lam